nyamper ke si Ajam orang si Ajam namudi. Nya orang duaan bae si Ala disunatan. Si Lockdown jeung si eta kamananya si Loka panggih. Nya geus kebel. Mas saya tanya. Tanya. Ayolah tuturkeun lalagakeun urang. Dasar bocah. Lagi. Kumaha sepi iluan bae nya? Tanu iluan mang dusun. Ya si mamangku gendek naong si Ala disunatan. Geus budak Ada situ. Awewe ieu hade amat, tulis amat. Jigana mun dijadikeun pamajikan kumaha nya jigana bunga nya ngomong tapi mitoha sugana bere izin. Mak, aing kawin deui diizinan moal. Da si Aisyah ge teu balik-balik, kabar eueuh, surat eueuh, telepon eueuh. Ai sia kunaon hayang kawin deui teh ya? Pamajikan sia dititah ku sia ka Arab, diizinan ku sia pan mamah teu ngijinan. Sia nu nitah ka Arab, jambung usaha. Ayeuna pan keur di lockdown di ditu lage teu bisa ngiriman. Ja kumaha da kabar ti mimiti ini ti ka ayeuna geus 2 tahun kabar-kabar. Kumaha? Makana jaga-jaga deui ulah sok diizinan pamajikan ka Saudi. Tak kitu ayeuna mah. Ada di dia pigaweun atuh, matak di titah ini ka itu. Ngapa atuh be kacai? Batu hasilna nu aya nyari cangkeng. Atuh sia mah jelema ieu kurang tenaga. Geus puguh urang tanaga titah ngala batu. Atuh ngalah suluh dijual. Suluh mah teu laku jadi duit. Laku 20.000 Laku itu karena itu tuh karena hau tuh. Atuh kitu kami mah kudu giat usaha. Mungah hanya kawin deui bae teu boga duit ge. Los nek kawin deui mah kemun si Aisyah balik maneh ulah nyesel engke datang. Biho ngari balik. Kumaha teu balik? Balik engke oge. Ya eman oge eman ieu kayu ribut bae eman oge ya eman. Nama si Aisyah ya nanya ya Atuh eta kasia hayang kawin deui usaha ge henteu. Hayang kawin deui. Wajar bae kawin ge salak pamajikan eueuh. Wajar bae kawin ge los teuing. Meureun kumaha laki-laki nu kesel, kesepian meureun. Nyaho, mun aya mah moal kawin, mun geus ngeukepan si Aisyah di dieu. Puguhkeun katirisan ieu teh nya musim dingin. Hayang kawin mah hop ai boga duit mah asal ulah menang duit si Aisyah ti Arabnya. Jung geura indi ti mah ti ditu, geura ka ditu jung. Geura ka indung maneh ka ditu los. Ulah nyarekanan bae minantu eta teh buruk-buruk ge akak kami. Eta teh kami sapeujit dulur sapeujit eta teh. Ulah sok nyarekanan bae kali karunya ka akak kami. Dicarekanan bae kumaha upah. Karunya kami teh ya. Maneh mah ulah ikut campur. Anak urang di Arab geus 2 tahun diizinan ku salakina. Maneh mere tilok ka alo maneh. Ulah sok ngeuweukeun baheula mah akak kami digawe baheula mah. Ayeuna bae keur teu digawe, ulah sok ngeuweukeun mah upah eta ka akak kami. Ulah sok ngeuweukeun. Tadi yo anya kur ningali awe geulisna ieu kur ngeprank hungkul ah. Gara aneh bukukeun aing lalagaan doang disangka beneran. Lalieur aing ngajadog di ibang ge. Tuh kalakuan akasia teh doang kitu kalakuana. Oh eta si eta ngalalagakeun kolot teh hampura ieu nya dia tadi nyarekanan ya. Dihampura kumaha. Masa Allah bae na hampura ieu akak kami ka bina-bina ieu. Dihampura kumaha upah. Cicing di imah garieng mending keliling we sugan we mangi hawewe geulis.
Hai ngararungsing di imah ge sugan kudu kawin deui mah. Hayang kawin. Mang, kunahan hayang kawin deui teh ya? Nanaonan si Mamang teh. Rungsing aingnya di imah carekan mitoha pamajikan eueuh. Aingnya sugan hayang kudu kawin deui ieu mah. Sarananya Kunahan oge sebenarnya. rungsing aingnya di imah ge carekan bae mitoha. Guys, ayeuna mah lamun mitoha mamarahan bae, tarima bae. Lamun ge iraha-iraha teuing nyarekanan, Mamang adanan bae ta mitoha. Sugan wae luluh eta hatena. Oh nya. Sugan ke ari di adan mah luluh hatena. Guys, ayeuna maning geura uih bae sugan bae mitoha keur luluh hatena. Atur nuhun nya. Sam-sam. Karena sarana sugan Siap, we siap. hatena luluh. Siap. Syukur-syukur diizinan kawin deui ya Oke, mah. oke didoakeun Bunga, sama. ya, ayo, Siap, ayo. siap, siap. Oke, oke. Nya deh. Dik, masak chicken yuk. Hayu. Ini teh dengan geron. Ieu mah pasti si lockdown pasti ngalagakeun kolot. Mesar, cok, gembung duit. Ini teh gegeruan bae. Lah si budak mah dibuka kumaha teh dibuka kumaha. Yang nama si Ece nambungin duit deh. Tuh, meser. Atuh duit mah hayang. Nah, si Ece lawang nanti dibuka. Atuh deuna ge meuli lewat tukang lain lewat hareup biasana ge lewat hareup. Atuh ulah gandeng, Cuk. Nah, si Ece mau lebih gandeng. Cuk, aya kena chicken. Atuh aya tapi can asak. Aya bubukna aya atau henteu, Cuk. Atuh aya. Geus oge kami minta bubukna bae. Sabari nangguan asak. Ya, bubukna. Tangguannya, cikeuna arek dipasakeun heula. Cuk. Aya naon budak? Saya kotokna, kotok jago apa kotok bikang? Atuh teu nyaho ceu mah jamelina ge kiloan ti pasarna. Dagang ongkoh teh nyaho, Cuk. Tadi ieu kotokna ngaranna naon, Cuk? Atuh kotok negeri. Cuk, oge teu jadi lah malina. Oke, kunaon situ jadi teh ya? Dikira mah kotok Indonesia orengat kotok negeri. Dek. Oke. Nuhunnya Cuk, bubukna bae. Bener baik, pasti ngalagakeun kolot. Dasar si lockdown. Kamana eta tangkurak si Jonnya? Pusing aing ke si Jon tah ngalagakeun kolot deh sia. Usahaan teu ngalagakeun kolot. Gerak balik sia ka dia aing nakol. Kunana teh mah upah ngamuk-ngamuk bae. Ieu teh angkon. 何お前はもう死んでいる。 Kunaon mah upah culak-cilak bae jiga golek. Pusing mah upah mah ka bapak si Ferdinand ngalagakeun kolot bae. Ayeuna ge encan aya balik sieuneun ka mah upah. Heeh, bener mah upah keur eta ge kami bulan puasa dititah meuli kopi hojong bapak nasi ulus. Bener Neng, di mana? Oh, di Haji Nur. Eta si eta isin-isin kolot diteangkeun ku aing ka ditu teh ge. Jujur sama Anjan, kok kami dibejakan kama upah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, enan cupak.
Oke bener Bapak si Ferdinand ke bulan puasa nih tasi nai meli kopi ke dia. Beli kopina 2. Bener-benernya si eta mah ngisin-ngisin kolot. Beneran iya sih iya kapanggih ya. Biasa bae tuh cek, lah kudu nyolot. Nyurat nyorot. Ulah sok ngaragakeun kolot. Cek, ai kami boga dosa naeun datang-datang memarahan ka kami. Tuh mata si nu Haji Nur, sia ulah teu ngaku bulan puasa nita si Enai meuli kopi. Sia ngararopi ti barang duaan, ngaku ayo. Ngeunah bae. Kami mah teu iluan, langsung balik jeung si Ulus. Mang Jondong nu ngopi mah sorangan. Cek tuh, Mang Jon deka dieu. Geura cari kanan baik, kami mah ikhlas lillahi taala. Kebeneran aja mana? Kadia sia, kadia. Aya naon mah? Aing geus pusing ngicarekan bae unggal poe. Aya naon tang kurang siang ngisin-ngisin kolot. Bulan puasa siang ngopi ti beurang. Cek Pak Ustad ge lamun mitoha mah kudu diadanan alah ieu ngajol. Allahu akbar, Allahu akbar. Nasi yang ngadaran aing. Dasar boga minantu teh ablahong ngisin-ngisin kolot besia. Jojo saya dicari kanan kumis